Bro, welcome back to my channel Day Baruhut. Ayeuna sim kuring nuju sareng Kang Sate. Arif. Kang Arif Hidayatullah. Kang Arif si Taraguyangnya di kolam renang. Alessandro sebutan mah. Alessandro Del naon? Del Piero. Sanes. Kumaha? Del Sutisna. Edan. Arif damang Arif. Alhamdulillah. Kumaha we Arif teh tara katingali bak. Tah kieu abdi teh nembe wih di Saudi abdi teh. Oh Saudi mun. Ka Saudi teh pamit lepat mah Arif teh ka Saudi mah PP saudanya. Muhun. Pulang pergi. Muhun, jarakna 3 jam. 3 jam ke Saudi teh. Muhun. Saudina paling mana Arif? Eta di Cisero ka kiri dengan Oh, eta Saudi teh paling dinya nya. dia. Sampai uning sim goreng Mang Arif teh. Cisero ka kiri. Oh, mun. Kang Arif kumaha tuh? Duwi ka mana perjalanan hirup teh Kang Arif teh? Terus duwi ka mana tah? Kayangan dugi ka mana atuh? Sugan Kang Arif anu ngalaman da sim goreng mah kana Kang Arif benernya masalah percintaan, masalah kehidupan, masalah duniawi, masalah apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan. Masih rumit kah masih tahap proses pencarian kah kebahagiaan itu asik ya disemut rumitnya rumit dah namanya juga lika-lika hidup lah edan eta bener Rip. Jadi bisa. Tidak aku kan kieu urang teh nyaho nyahonya di dunia teh sementara ya ukur singgah hungkul da hirup anu sabarna mungkin di yaumil akhir tah eta di akhiratnya. Tapi ya Allah rumitna nu bil akhirnya rumit pisan kirang nama urang teh kirang kiat iman mah anu iman tipis mengesayang bunuh diri kana tah ngatoge muhun astagfirullahaladzim bunuh diri tah ngatoge Rip atuh kumaha nalianana bener Arif teh aurana teh beda aura kasbon gitu tah. Teu kayak ngini carioskeun aya kasbon mah. Oh nya. Pasti dah eta mah. Tiap karyawan pasti aya we. Ari eta teh eta bola sasihna. Teh sasihna muhun. Tuangan muhunnya. Muhun. Tilu dinten deui tah. Kade ari teh kedaseur naon toge? Mam sanes toge mah anu nyuburkeun. Oh muhun. Upami bade lahiran kieu mah ari pantos coba rada dikit ge. Auratkeun kan tinggal. Henteu sakedap Oh muhun tah ieu. Tah pami teh kan tos bade sasihna ye. Nya. Gedang sareng mam minyak keletik saur sepuh mah. Sareng dawegang Arif persalinanna lancar gitu. Sanes jalan tah? Sanes. Naonna tuh? Oh eta memang minyak keletik nih. Oh keletiknya. Eta teh minyak keletik teh ramuan nenek moyang eta teh. Ari dasarna mah minyak keletik. Ya. Mung eta teh duka aya kandungan naon deui tapi eta teh khasiatna vitamin A bangun namanya. Vitamin B sigana teh. Vitamin B. Vitamin beki. Beki daang. Eta siga Kang Arifnya. Arif pemirsa dinten tuang sabaraha deka? Teraseur. Dua deka setengahnya. 5 lah. Oh 5 deka. Astagfirullah. Nyanten ayeuna gaji di GS itu kan rata-rata 3.500.000 nya. Kemudian pamili 5 deka sehari mah saya kamu kubayasi hungkul ari dengannya di mana teh dengeuna lain dengannya nya. Sanes. Abi pas aya we kadang sareng jukut tapi kadang mam koral kitu teh eta dengan lauk nama eta. Ada abi mah tara kadang sareng pais kereta api teh eta. Kamar ge abi ieu mais mobil. Ari naon teh? Mais mah aya lagu judul laguna. Naon tah? Lagu Alir Lasso teh ning Misteri Ilahi. Oh misteri itu mah misteri ilahi sanes mais. Aduh aing we. Gak sekedap jeung bade ieu alaratel tuh. Mun eta teh sugan tara di naon sih? Di sampoan. Tara di angir selami sugan Pak Arif. Saya 2 tahun setengah eta teh di sampo. Abi mah paling di sampoan teh paling setahun sekali abi mah. Oh kitu bari jeung ku Jarami teh. Zaman kamu kurbannya Jarami anu diduruk. Ya. Jeung lidah buaya. Taya teh penyubur sebenarnya penyubur. Teh saya kan ieu teh fungsinya manfaatna teh nya si Jarami teh kanggo penyubur ya. Penyubur teh ya. Ari lidah buaya. Lidah buaya mah kanggo ngagombal lah. Sanes teh kengeng eta mah. Oh, kanggo ngagombal. Oh, gombal ka Harim Lin. Oh, lidah buaya. Jadi calakan menurutnya. Calakan tah. Tapi masuk kanggo eta we Jarami diduruk tapi mah tara nganggo lidah buaya tara nganggo
merek anu teu pararuguhnya. Nya muhun. Sae Pak. Air lidah buaya malah sok tara natural nih kan gitu nya. Aya bima kan jarami kan natural lah, alami. Henteu sawarna teh Kang Arif ente teh nuju menjalani hubungan sareng sabun lab boy. Laras eta teh. Itu mah hanya gosip. Oh, gosip. Hanya gosip. Pami teu terus aya di gosip dina ningali dina infotainment teh Kang Arif teh nuju hubungan sareng hand body Emeron tending. Sebenarnya nama saya mah sarang Tante Gip sih. Oh, Tante Gip. Terus seberapa tahun hubungan itu teh? Nembe 3 dinten nya. Tadi pamali langsung gitu ah. Ulah mereka pamali nya urang teh kudu janten contoh kanggo masyarakat, kanggo lingkungan setempat. Soalna ari urang mah kan nya makhluk sosial. Nya, sae. Jadi kedah sareng sasami teh kedah ulah kumaha nya, ulah adiguna cenah. Tah Pak Arif, punten ieu teh gangguan teknisnya. Nya, nembe teh HP-na lobet, itu da abdi mah manual we ku HP segala nu tos pro nya. nya. YouTuber anu promo Kang Arif, aya timna, aya teamworkna abdi mah nya saya kitu nya. YouTuber kampung teh anu bermimpi jadi atah halilimah eta. Mohon. Pak Arif, atur nuhun waktosna Pak Arif nya, punten ngawagel kana waktosna. Ya mohon sami. Pamugi Kang Arif sing panjang yuswa, sing dietkeun jodona, sing sarejeki. Amin. Selamat dunia akhiratnya. Amin. Ya, atur nuhun. Sawalerna ieu. Anda oge doakeun Kang Arifnya. Ya. Sing ageng milikna. Amin. Panjangkeun yuswana. Amin. Sing gaduh bumi agung-agungna. Amin. Tapi ulah anu sing sireman mah ulah. Oh, tekengeng. Ulah sireman. Tekengeng kita mah ulah. Tekengeng kita mah nya aduh. Mohon. Mari hatur nuhun nya aduh. Ya, sami-sami. Rame pisan sebenarnya ngobrolnya Pak Arif teh. Abdi kahibur terus terang duka tah. Sugane pamirsa anu di bumi nya anu nonton YouTube ieu sing kahiburnya nya ku obrolan urang-urang ieu teh ngored judulna teh. Ngorednya. Ngored teh aya sikatana Arif. Naon teh ngored artina? Ngobrol edan. Edan di dieu edan di dieu berarti resep. Ya. Edan teh. Berarti dalam artian bercanda bener. Tah kitu Pak Arifnya hatur nuhun sakali dia hatur nuhun pisan sami-sami. Sing hati-hati di jalan pami bade Arif eta naon teh? Paraji eta ge bade kabumila Paraji genap di muhun eta. Muhun ya, muhun. Hatur nuhun Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.